Selamat datang di episode 49. Selamat menyaksikan. Pertama bercanda lihat mam lihat ngalian eta nu halus aja orang aku lelah. Ditut mana mah bekok kayak gede. Ini kegeser, keset soalnya. Bujur mana. Mang Ajung ikut. Si Ojak. Mana si Ojak? Tuh. Cih. Pura-pura tidur. Ayo, ya, bisa deh. Cih. Nolonyang si Ojak nolonyang wae. Lu parkir nanjak ke diri. Pura-pura sare. Pura-pura molor orang datang teh. Ya orang oge. Sakit dong Jak, sakit. Sakit yang surat sakit mah. Masih mending orang pura-pura sare. Nahan mana nolonyang wae ke ditu. Nolonyang naon, urang mah nolonyang teh reman. Bawan, itu cunguk, kamu nggak dibangunin. Oh, kasihan itu kalau nggak dihudangin mati dia. Cunguk bulat tuh. Orang datang teh pura-pura sare. Ojak, kamu jam segini baru pulang? Udah sore nggak biasanya. Ya? Oh, Nah, ya praktek di sekolah. biasa lagi angkatan 78. Angkat jam 7 balik jam 8. Nah, yang ngoal ini mah ya praktek. Eta keren cina loh, Pak. Bagus dong. Itu main yuk orang minta. Udah sore aja. Ini Mana? tuh dari Mang Ajum. Dari Mang Ajum. Benar. Sambut dari Mang Ajum. Kita teh mau. Bener. Kira Mang Ajum main kaleci. Tadi biasa naoge eta melak sampe ngajakan kebon. Ya kembali atuh Jak. Mantap. Nyangus ya. Tadi mah main. Diasuh ku Syah Hasan. Kita lihat teu. Diasuh ku Syah Hasan. Di aisnya digitu-gitu Mang Ajum. Atuh gila. Itu orang yang main dulu. Udah sore, Jak. Sekarang mah. Jak. Tadi siwat. Si Lope di mana? Di pas arurang ulin ieu. Di itu tadi keur main kaji. Udah maneh mah yok lain ngabejaan rek jeung si Wati teh. Datunya si Wati are ka dinya. Atuh penting keur ngajijak bakal si Lope isukan atuh urang teh moal ieu balik isuk keneh mau balik sore kieu. Nya emang urang teh nyahonya teh. Kita kan nggak tahu. Nah yang ulin jeung si Lope. Nya si Lope mah rame nya. Main teh si Lope na? Enggak. Jak. Si Wawan. Si Wawan ngomong ka si Wati. Ping. Pig. Nah. Iya, pig mah lain babi. Ini disebut babi si Wati. Bukan. Maksudnya bukan itu. Bukan itu maksudnya. Lain. Lain ini eta. Bukan Maksud menghina itu pig teh. Jadi maksud Wawan teh. Lain jadi kieu yo, Jak. Kieu yo. Gimana? Kiting mana lain kitu. Maksudna teh. Lain kitu jadi kan Wati teh pig. Maneh kan bagong. Tah jadi pig jeung bagong teh cocok lamun ieu teh. Jadi mun cek urang mah Wati pig maneh bagong, mun dijikeun alus kan maneh mah bagong, itu kan bagong eurip, bagong sawah, bagong hutan, bagong naon, balong, bagong urusan perbagongan mah maneh. Gisuan. Urang naon? Nya bagong panjang pig, Duit ka cocok. urang bagong ya. Cepengan dulu. Cepengan. Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina Orang bagong tadi.
cicing apa mana? Ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah Sadaqallahul adzim. Jep. Kopikan. Lamun keur ngaos, tong sokal ka hareureui. Hareureui werek bede kumaha bisana. Kupingkeun. Upami utep nuju diwuruk kupingkeun. Kade komo nepi ka gelut kitu nya. Kan teu kenging tetehnya papaseaan. Komo urang lamun leuwih ti 3 poe, hukumna umat muslim itu nya ti muslim teu kenging papaseaan 3 poe. Teu patanya 3 poe, teu patarema leungeun 3 poe, hukumna haram. Nya bakal putus nya agama Islamna. Nya. Sabi nu hari wae mimitianana. Ah, si Ojang. Ah, cintuy. Mana udah. Tong patuduh-tuduh. Nya. Itu kenging nya. Cek kolot baheula mah pasea teh bakal pajauh huma. Naon teh pajauh huma teh pajauh huma teh duanana, nu hiji ka kaler, nu hiji ka kidul. Tah nu antukna urang bakal masuk ka neraka. Tah kusakituna ayeuna sok minta di hampura. Sok anu ngarasa heureuy minta di hampura teh kene. Mareng, gua masuk neraka. Tuh salim mana? Mana ya? Lagi geuring. Hampura. Ka kitu saya di hampura. Hareureui we nya. Kade. Nya. Kayak kaharupna ulah ya kahareureui keur dina waktu ngaji nya. Tos. Oh, teruskeun. Ancana bagian istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Iya, terima kasih. Satrio dari Jawa nih. Tegal ya, baju priben. Nyong bae lah. Hujan sekolah lagi. Yang geus jang sakola hujan gede. Ke bawa pali ke bawa hujan gede. Tong sakola teh sigeun teh atuh. Wah, kitu teh sekolah mah. Dan aya guru tinggal maklum meureunna si rapuh dan hujan agama. Ngai batu di sekolah lagi. Nah. Tapi itu teh atuh atuh. Ya. Mana? Mah, hujan gede urang sekolah kumaha? Ya entos atulah. Da hujana ageng teu kedah mangkat sakola dinten ieu mah heulana. Nya. Teu kedah mangkat sakola lah da hujan ageng bisi gering. Ya, Pak. Jadi apa kan kumaha? Urang sekolah. Ya entos atuh bade mangkat mah. Tu anggo duduk ku bapak tuh di dapur tuh. Lumayan keur ieu ulah kahujanan teuing. Daripada gering gitu. Tapi agung ogenya Pak itu hujan di luar kayak menjering kumaha nya. Terus Kumaha ujang lah gitu mah. oh, cium tuh. Asup ya tuh. Hujan berapa? Ah,
Ucis. Wah. Masuk. Terus apa lah mana tuh? Itu lah hujan gede. Jalan yuk. Mantap tuh sekolah lagi orang. Ada hujan gede. Jadi. Cari ikan nih bapak orang. Lu mana? Terus. Kemudian. Ampun. Gimana nih tanggung jawab sih ya? So kayu. Gimana bapak orang sareng? Oh, udah tuh. Begitu gitu. Siap, orang sama mandi. Kamar mandi. Nunggu nih dia. Apa? Lu kan ngomong gede kan hujan lah. Ya tolong lah. Masih bawahnya teh. Ya, makan punya. Aduh, hujan-hujan makan nih. Makan hutan kena. Gitu. Maraneh pernah tuh isuk-isuk arek mangkat sakola tuluy hujan gede cek indung maneh teh geus teu kudu sakola keur maneh atoh-atoh dipanginkeun emi ngadahar emi selera rakyat top ramen jeung sakura jeung odol nah make jeung odol. Wan, hujanan yuk. Wan. Aduh. Wan. Hujanan yuk. Sekolah juga nanya. Ya, hujanan itu. Ayo, lalu. Ya. Main hujanan ya. Enggak mas hujan. Serius. Yo, jemput. Balik tuh. Balik tuh. Buyur. Seri. Tapi rame ya? Sorodotan, lompatan. Berapa rame? Tapi Sedang masak tuh. berapa orang? Keluar tuh. Bisa mana lah? Sakit rame. Bisa mana lu? Bisa hasilnya. Ya.
Bisa mau kemana masuknya? Teh. Jangan nih orang si cerita. Astagfirullahaladzim, ya ampun, ya budak cici berukan wae. Ya beda ibak itu lah, bisa asup angin jang. Hei ibak ya, biar aku kudu dimandian ku bapak mah. Ya Pak. Ayo. Ampun ya budak ya, deh. Allah, anggarnya bangor nama. Gimana cari kang deui? Ayo yuk. Mandi bareng. Ayo tuh. Masuk. Jak, orang tadi carekan kuat orang teh Jak, gara-gara kemari pesulin terembur maneh. Motor kalau makin parah Jak, kabengkelkeun kurang teh motor teh. Apa nangis diberi duit ku bapak nasi aru. Digantian gimana pan kamari ka ditu. Duit kumaha? Orang di beneran ku bapak nasi aru teh nya. Untuk secekay teh. Jadi nu rusak na teh. Nanti sebleker jeung ban gitu. Itu kumaha enak. Jadi nanti di bengkelnya motor teh nek kecokot, boga duit. Karunya si Edi. Emang hebalan di bengkel lain? Berasi kamar teh 12. Kurang apa kumaha? Heeh, kurang na teh 12.500 Jak. Heeh, Gening gede kan? eta. Lieur. Kurang masukan teh 2.000, 3.000. Loba rusak nage. Harup Yang seorang balik lah. Kemana sore kayak lemur orang? ayu Tempat biasa. Kurang kan tempat biasa. Nu kereta di kebunnya. Ya. lempang. Lempang ke cuma atuh. Orang baik tidak tapi asa jangan lu. Lo di rumah bawa hujan ya. Hujan ya. Baik, orang kanan kota. Orang baik dia nya. Naon? Ayang mah, mana emang? Ayang. Orang baik dia nya. Bi, karpis 2 kacang hijau hiji bi. Merah sintai bi. Di, enggak. Ayo. Elah urang mah ya. Teulah cicing atuh tuh urang heula rul. Cicing oyok. Oh. Ngaliekeun ye urang bakal meunang. Oh. Aduh. Wah. Ane mah kitu. Anu Erul. tong dicari-carikeun atuh. Ayo. Udah kan? Oh. Nah, orangan ya. Nah, mana tuh? Ayo tuh, mana heula tuh, si bawa. Nah, teh tuh. Kurangan dia. Terus yuk atuh urang heula ya. Ya, orang yang ngoyok. Ah. Tuh. Dut oyok, dut mana teh dut. Atuh ieu. Menang urang. Itu tong dibeakeun atuh tuh. Tuh menang. Atuh yok. Lila. Tuh tuh. Itu kuat, tan muang. Tuh yok. Balikin. Atuh. Katuh. Itu siram merenya. Kirim yok, ta yok. Gini. Iya gini gua seboda. Burik. Orang mah jauh-jauh mana orang jadi burik. Tuh, burik mah moal nepa ari mana? Burik mah kulit garing. Ta, dampal telaan, retak, ta rorombeheun ta. Suku ta kengkeungan bau mana? Mana rentut. Menina. Ah tuh yok ge. Saya mah wajah jendolan ya nak. Kita tuh bae maneh, urang kita re buka-buka maneh buduk. Mana mah bebe Jawa. Maneh ke bebe Jawa. Yang sudah ayo mana teh heula. Yok. Yok. Kadila. Hei. Hei sok. Yok, kadila yok. Kayak omongan euy. Tunggu tuh. Urang eta. Balikan deui Rul. Atuh cenah yang main kelec. Sok we kela urang aya obrolan lagi si Oyok. Yok paning urang ya. Heuh ke heula. Yok. Nonjak Balikan deui. Tadi bawatan orang lagi euy. lagi naon? Anu motorna rusak ku si Arul teh ya. Har, apaan geus dibayar ku eta bapana si Aru. Yok. Heuh ke heula atuh gandeng. Ya kayak milon mah. Sok we main heula. Gua kurang sana ka bengkelna. Kamari kan dibenerkeun ku bapana si Aru cenah. Mata mah rusak. Bana jadi kararempes. Nya heueuh da di etaan dicobaan didiukan. Menarik ka dia bobatan urang nang ke sore. Gedeng deui beuneunan.
Kurang pasti. Itu ya. Bela. Sebenarnya orang mau duit mah. Mana kecil? Terus kumaha? Iya orang aya duit mah. Tidak mereka minta halus sugan barudak aya gitu. Eueuh jah. Ya serius mah orang ka ditu lah tuh. Buatan orang dagoan. Gendut make duit maneh. Ah kan menu penting mah aya. Setengah bejakeun ka barudaknya. Urang enak mah ka ulin. Kewe di pangajian panggihnya. Naon ka jadi we? Urang moal kaburu sore da di ditu ngadagoan gitu di kebun itu. Ya. Kadinya, kadinya. Man. Mar, wati nyuwunkeun dihapunten. Ih, wati nyuhunkeun dihapunten ya ku emat. Emar ge bade nyuhunkeun hapunten ka wati. Nah, makan deh ya emat. Itu wati di ditu. Makan. Temar teh wati. Tetep nuju naon? Handa mah saung. Aya teh wati jeung temar. Bari ka mana? Amal ka mana tapi? Utep. Ngiringan atuh. Hayu atuh. Deuk teh bae baturna. Ih, nyeunahkeun Utep. Ieuh di dieu mah Utep. Mana ilet? Nih nya, pilet. Mar bungana pasang di dieu nya. Geuleuh ai. Oh. Utep geuning tiasaan ngedamel na. Pangajarkeun atuh teh wati mah teu tiasa. Ieu pasangkeun di dieu, wios. Kan iya. Mana nya? Ieu pasang di mana nya? Ah, Utep atos dah tuh. Tos jadi. Ayo urang itu we urang nyiuhan ayeuna mah Tep. Urang nyiuhan tuh ninggal pemandangan. Mar aduh. Ih, ini saya ih. Di Wati. Di alus. Utep. Ulan teh wati. Iya, wayang nu keng tiba teh wati teh sanes. Mun teh wati. Harusnya alhamdulillah awet Mar. Apik si Utep mah. Iya itu. Tah itu mah Bantuan kurang itu. itu. Sekolah mah bae. 1.200, pas ya? Sekali pas lah. Bayar kena 1.000-an. Iya, 1.500. Jadi Kurang 1.500. Kurang 1.500 deui.
Balik bener teh ngitungna ah. Bener. Balik mana leuwih oge tadi ah. Urang ranking hiji. Bisa ngitung teh mana? Bisa, emang mana terasuk sekolah itu bisa ngitung. Emang mana sama Tadi ke mama. Ya mama bawa baru. Buru. Lah. Kurang 1.500. Loba. Hiji 2 3 4 5. 500. Loba di sok anjing. Coba 11.500 nya. Kurang 500 eta we teh 500 tadi. Tah, pas 12.500 nya. Mane? Gantungan urang. Aya antaina teu. Teu aya antai mah di bumi. Bangkar lagi di bumi. Wih, murah. Ka mana tuh ulin lagi? Urang can masakeun itu gegeberna. Nah, bempar. Ieu bempar teh naon? Dibawa ke dia. Itu ya mah halus. Saya baru kan. Ayo dah, urang. Baru mah. Saya langsung ya. Itu urang. Lah tuh. Ya. Ayo. Ayo tuh, ya kain. Naon? Ya kayu. Ayo, moal nuhun heula ka urang. Nuhun. Anu jak. Geus digantian. Oh. Rujak. Ayo. Ya kela dagon orang rek balik. Ayo tuh ngadaguan diri. Jak. Nantep. Nah, ceng-celengan ayam utep. Mustakan unggul. Eta mah ku ucing meureun teh. Hah? Wow. Tiiraha aya ucing ngadahar ceng-celengan. Terus nya, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.